Karoy, hari eta kampung kan diurangi ya kan kampung Bugisnya. Atuh aya. Kumaha kitu riwayatna teh coba ujug-ujug aya di dieu lah. Jaba heula cenah cekaroy pamarayan be pamarayan. Heula orang Bugis tah heula orang pamarayan ka dieu? Atuh orang Pamarayan. Oh, jeung kumaha orang Bugis coba riwayatna coba. Urang Bugis mah kadieuna tahun 65. Oh, anyar keneh nya? Anyar keneh pok positif. Oh. Haji Paku mimiti datang ka dieu. Oh. Haji Paku datang ka Cipanon eta Haji Pakunya. Ngebon di mana eta leuweung anu angker. Heeh. Anu rawan ku Haji Paku ditindakna baheula. Oh. Tidinya mainna itu pindah deui ka Katapang. Oh, baheula mah aya legon di Katapang ya enak ayaran. Eta digarap ku Haji Paku eueung angker dinyata. Oh. Juri madak ke Haji Paku mah atuh teu eten kana juri. Teu sieun. Ngomong juri-jurigan kitu mah ditindak bae kumaha. Heeh. Urut baheula ieu. Tidinya mainna pindah deui Haji Paku. Heeh. Ka ditu lah. Ka Cibanua. Binua datanglah balad-balad ti ditu anu ka dieu. Heeh. Milu usaha di dieu. Heeh. Datang ka dieu ai budak pendatang. Urang Bugis mah nya nuturkeun Haji Paku jeung Ibu Becek ka dieu na ge baheula. Ibu beceknya. Ibu Becek. Oh. Datang ka dieu lata ka Cibinua manehanana atuh nyeun eta pan leuweung eta dinya ulah apa. Tegal Harasas nu ki Arba. Cibanua eta. Adra nu ki Adra dinya lah. Atuh. Leuweung eta. Tegal monyetna naon ku Haji Paku di imahan. Ya balik ti Katapang jadi dieu nya. Heeh. Bogalah anakna ondeng jadi dia aya kan mitohanna si Iman. Oh, eta riwayat pertama itu berarti nya. Pertama. Ari hubungan jeung anu penyelam bajo teh, perang bajo teh. Bulan itu jauh utama. Oh, lain deui eta mah. Lain Bugis eta mah Lain lain. bajo utama kan. Bajo eta mah nya. Gitu. Berarti anyar. rombongan Haji Paku mah emang usahana geus kieu ti awal, ti baheula. Itulah nya. Tahan banting Haji Paku mawa anak ka dieu, mawa pamajikan ka dieu. Kan jelas mah nama ngepang bae sih, tong make celana panjang. Oh. Jadi salat bae mah ibadah bae. Gitu. Datang ka dieu manehanana datang anu ti ditunya. Ka dieu ngadege. Anu ti Bugis. Ai Bugis mah asal Cirebon da mana? Brebes. Cirebon. Brebes. Aya ti Parepare. Oh, Parepare. Nya, aya. Boga baturan Parepare eta. eta. Di Bunaken, Di mana Bunaken? Di Palu. Atuh di Bugis, kampung Bugis. Oh, aya nya. Aya. Palu di Sulawesi. Oh. Ngomong Jawa Cirebon, Jawa amat ya. Oh ya. Aya ge di Palu-Palu. Palu. Di Palunya. Oh, Bunaken. Di Bunaken. Caina ge luar biasa dan makana ge heran. Aya oge anu ti Bajo ge aya deui gitu. Oh, Bajo anu sarua jeung di dieu. Aya bisa gitu. Oh, anu keur dihandeuleum eta harita Bajo eta. Jadi tahan banding baheula mah bagang kambang. Lain Labuan Bajo teh naon? Labuan Bajo bisa. Bugis ieu ngaranna di Sulawesi ngaranna. Sulawesi, Jemur Bugis eta Sulawesi. Ai baheula ka bagang siga kieu baheula. Henteu bagang tancep, dareukeut bagangna ge tadi dinya teh bagang anangku. Bagang panise, bagang bagaeu tadi nya. Bagang kumaha? Panise, bagaeu, ambo mase di dieu bagangna baheula. Oh, ngaran-ngaranna? Ya cotang, ambotang di dieu. Ngaranna eta. Oh, nyawan karunya. Gitu, arana gitu. Dari se Maksudna bagangna eta aya aranan. henteu boga ngaranna dari se ambo mase gitu. Oh, sugan teh bahasa bagang ngaran bagangna. Bagana mah bagang tancep. Heeh. Termasuk harita kerjaman pamuda eta karuy eta pernah ilu ngabagang. Lu bagang tancep. Eta pas tancep eta posisina. Bagang tancep. Jadi teu baheula mah teu aya bagang kambang. Sampai pagi gitu. Tadi dinya bangkit Bugis. Urang Sunda ngabujang kana Bugis kabeh. Karena pendatang. Beda kan. Jadi dia mah jarang jalan pan jadi haji. Urang Bugis mah pan jerih payah aja tangka dia. Ayo budak di dia mah atuh jadi penonton. Aya ngeunah bae. Ayo Bugis pan lingkih. Tapi kan emak eta ti Pamarayan cenah boga kapal harita. Kapal. Oh, paraho. Kolek aya ge. Kapal tadi tunda lagi di dia ge. Oh, kolek. Oh, mesinan eueuh nya. Eueuh layar.
Eta paling ngirim kopra. Kopra. Oleh. Oh. Iya, nah ngaranna. Eta mah jeung transportasi doang berarti, lain jeung nyiaran lauk. Atuh mun teh mah jang paranti mawa kopra. Ari di dieu mah di Bugis fokus nelayan mah. Bugis eta. Lauk beta mah. Gitu, tani lauk. Tani pare, tani lauk. Tani nelayan. Nah, karoy ari model Legon Pakis, Cikaung, Paniis, Cimenteng. Eta riwayatna kumaha eta? Eta maksudna apakah sarua ti pamarayan, ti Cikande atau tima atau anyar datang atau kumaha? Apa nuturkeun ti bayah jeung uyut pelen teh? Atau ti bayah? Atau ti bayah tama atau jelema oplosan ti mana-mana ge datang ya ti gunung di Pasiranji. Anu ti Pedangan di mana-mana sih aya ka dieu oplosan. Ti Legon Pakis mah. Aya ti Pamarayan ge aya gitu. Aya di Serang aya. Jawa aya di dieu. Oplosan. Eta riwayatna. Iya, riwayat henteu make khusus budak itu pindah ka dinya henteu sih. Oh, ari Cigorondong mah ku sabab meureun baheula ke desa Pangkolotna nya. Kolot desana baheula. Nya desa Pangkolot eta Cigorondong eta dibandingkeun desa-desa nu lainnya. Atuh Pangkolotan desa eta kan aya di Cigorondong sih. Di Sumur eta. Dua geus kitu pecah dua di Kertamukti. Dua. Ayo. Dinya pecah deui. Sampai Tunggal Jaya. Sampai Ujung Jaya Taman Jaya gitu. Jadi Ujung Jaya ge atuh anyar keneh berarti nya. Keneh ka Cigorondong keneh. Atuh termasuk ke Palemburan ge gitu, Palemburan gede eta tuh. Sama doang Cigorondong mah jauh nya. Ramean belah dieu. Rame atuh ayana ge. Pan mimitin aya Tarik Madisa Surasalinggi waktu dinya mah. Di Cigorondong ayana. Tarik Madisa eta Surasalinggi. Urana Surasalinggi. Tarik Madisa. Dinya.